Aing kebobohan mas bertahun-tahun tapi dia cendih kawin-kawin. Ya Allah Gusti, aing mah yang kawin. Dia mau balik kawin merenja pangbarasa aing maka bogoh dia masuk ngadua bae. Bener sih. Dia mungkin nyamun ge. Tuh jicik babaturan aing mah cenah kabogoh dia keur ngadua keur ngaladenan budak. Si eta kakasep amat. Kan tadi ge dia kabogoh dia kadang nembak aing tadi leutuh. Udah. Wah itu tadi diterima lah, jadi aing baturan dia. Ih, batin gila aing. Jadi kumaha ieu aing jadi teu kawina. Teu meureun deul kakak aing jajal mana ge. Baturan aing mos kawin ka abi kumaha ieu? Sinyal be di lajada ke loba. Ih aing, buku sebelah lajada mah mahal ongkirna. Aku cinta padamu juga. Aku juga cinta padamu. Anak aing doang mungkin nembak cewek ieu, pasti nama diterima doang nama. Sampurkeun ah. Katanya ngomong gitu, cara nembak ikan. Iya benar, cuman kurang romantis doang. Bener nih, kita masih arah. Lain mah eta mah. Lain eta cewekna kayak aya deui. Lain ieu. Sugan teh ieu cocok jadi binantu emak. Kayak aya deui. Lain teh, cuma tadi si Arkan belajar nembak di Kang, diajaran ke Abi. Oh, sugan teh ieu kitu calon minantu cocok sebenarnya. Duh, aing kemarin terpecat tembus aing kemarinnya pegawaian. Bingung ya jualan naon ya aing ya. Aku aing kudu ngejualan aing potong di bae. Serah aing ngalaki mah nganangan potong ini lah. Pusing apa aing di mah. Eta dok bikang kunaon haliu we sampuran lah poe. Meski aing nyangan deui sepira kurang di Kang sagelis kitu langsung. Teh haliu bae. Aya naon ieu rame jasa duaan deui gitu. Datang-datang. Ih. Kami mancak kermo. Aing paling galelis ka mah kabogohon anjing ieu. Duaan we. Aing mah hakan orai. Parah amat. Dia kan orang itu. Atuh lain karaget teu Kang nih. Rame-rame di duaan doang ge. Sakitnya kapal si artis. Geus teh ulang harikeun lalaki we geus meninggal kami yo. Aduh aing. Meski lumayan ya, japan dia kapan jadi kawin teh geus eta bae. Anu kumaha geus aing teh pikir-pikir heula. Neng ulah kalobaan mikir loh. Neng, ulah masih nemuin kami bae, Neng. Kami mah semoga tah ieu diangkut. Oh, diangkut. Oke deh. Katanya lah pada haliu laki bae pada cuci kami yang kami bae dua anta. Boleh segendol. Dia daripada di ieu kan kok dia geus eta bae. Geus dia bae aing jadi lah. Semoga kamu Gandeng geus ieu bae yuk kami ge lah. Yuk. sampai jadi kawin lah aing geus dia bae. Aing semoga kamu geus dia bae. Tadi nembak saha. Ih, lain nembak cewek eta mah kayak aya deui cewekna lain eta, kayak aya datang. Kurang mana? Untuk mama lagi kayak tuan beda datang. Aku tinggal begitu goreng aja jaka. Atuh lah, ganteng gagah. Beraku tuh menang nikah anu geulis. Mending boleh sih guys, yang goreng benti setia gitu. Jangan Kurang mana? Ini sudah mana telah sudah datang kayak aya. Ih, saha ngaranna? Biara nama PH. Tela. Nah, selama abin dek nantikan lah. Oh. Dek umanya. Oh, tidur aku pamanang ngeulis ya. Lah aing daripada aing ngaladenan jalan ngekos kitu mending orang diukti di adem-adem. Geus cenah gitu. Anjing ngaladenan jalan ngekos kitu. Kemana ya? Ngaruh si telat teh. Aing nembak gimana kemana teh ya? Aing kana pos 86 teh. Lah, ngadem aing yeuh. Kabeneran amat tanya oh si pelana aya di pos tah. Kayaknya bae gitulah, gampang. Ih, eta si lalaki muka bogoh aing teh hageun. Mana dua puguna mah encan di cangkemos turun ku aing. Yang orang tadi bege kan aing kapan. Ih, iya aing. Sehari
iya sih. Datang-datang ih. Ih, menyatuin tuh nyautuin. Kan Arka teh nu ganteng teh ya. Ganteng cina. Ganteng kawan. Ih. Sepan kene bapak aing. Namanya dibandingkan bapak budak. Lain yang ibu lain. Atuh main mau geus mah. Tapi sarua ibu jeung anak mah sarua geukeul. Atuh lah di mana ge. Emak jeung anak kita pasti teu beda jauh. Kieu turunan artis. Berarti Karka berarti lain artis meureun. Atuh lah. Atuh kayak tahun mana ge Karka jadi artis deui geus. Buka Karka dieu ge. Boga rasaan ka sorangan. Rasa naon sih? Atuh orang lagi jelema hirup pasti boga rasaan kumaha ji. Maksudna kitu lah, anak nembak maksudna kitu. Ih, nembak cenah. Boga naon sing dia nembak aing ih. Atuh geus boga naon tah yang penting dicopot. Sekitulah. Sekieu aing mah limited. Ih, sekieu potongan artis aing mah limited audition. Batak. Daek tuh pela jadi kebu Arka. Ih, embung amat aing. Style mah yang ganjel-ganjel lawang. Cenah dia beda level ku masih. Ih, Neng. Kalau kasakil ganteng namanya jadi ganjel lawang. Wih Neng, ayahan naon ieu? Acara naon ieu? Ih, sieu teh datang. Nanya doang ge batak amat. Wah, kapan aing mah artis? Teu meunang ditanya. Ih, Maksudna teh Neng, urang ka dieu ge kitu neuk nanya. Aya naon ieu kitu runding-runding tiluan karaget padin. anjing dia mah kepo amat. Atuh berarti dong tiang listrik mau ditanya. Kieu aing artis na tiang listrik cenah. Kagak komis ngomong jam ieu mah. Beda dari usul si Aksak mah. Woi, da naon di dieu? Kaget aing dia mah. Gue yang nembak si Pela. Nembak si Pela. Oh, Lumaha bikangna. tunggu eta tah. Wih, jago ieu rada bagus dong plak terong bae. Macem-macem plak terong cenah sakieu pepotongan artis. Tidak aku potongan artis make senal sasabulahan. Kumaha ji? Atuh eta hidung hideung. Kumaha mu kuduna hijina meureun oren. Lain. Terus dia teh nyaho kana outfit artis. Geus ieu tujuan ge ka dineuk nanya aya acara naon bae. Ieu saat ditolak meureun. Tuh lah pasti. Ya Allah bege karunya awas ya. Geus nu hijina bae ge tah. Anu dina Orang mah sebagai kabogo. Gatnya. Lo ka bogo? Neng ka arek ka bogo. Si mah bager jelema mah Neng. Ih, Bager naon meureun? teu Kabogo nyaho. kami ge bager. Hah? Kabogo kami ge bager. Si malah mun ti penting tah ngulincer mena mah ngarondaan. Emang na ieu meureun sih doang. Ieu beureun lalai teh anu Oh. penting. Oh, dong lalai. Ogah amat boga kabogo dong lalai. Atuh mustahil lah eta haran pan urang. Harun naonna meureun. Beas maksudna aman. Mau leungit-leungit. Neuk indit di dari megara yang jasa. Aya ka desa Arka. Tadi terima batur nembak. Ya Allah, bege Arka hina ati rupiah. Aing sakit gantengna dia medak dan kelalai tadi. Aing bingung aing kada ada ieu. Dia tuh buang kaca. Kira dia di teu lagi ngilu. Boga lah Lulus kami itu. ge. Boga kaca. Sama kana ngaca heulan ditu. Sok ya. ieu spek Boga heula artis. ieu. Su eta. Kegantengan. Duh, puyang atak aing aduh. Duh, puyang aing. Kunaon teh siarkannya dong lieur amat tepakan tarang. Hei, kunaon? Buku urang tadi nama aing kana bikang eta bos. Terus teu beunang-beunang ku urang. pan kunaon? Urang minta jampena kada. Jampe naon, urang mah jampe ge pake duit. Sombong amat. Jeung penampilan gagah lain pelet. Urang mah bos. Teu Naon? boga nya ka hiji urang teu boga duit deui. Aju. Aduan urang penampilan goreng. Susah. Oh. Atuh susah murah kana cewek. Cewek gemungeun nepakan susah mengarang. Ditinggalun. Oh, Oke, berarti. aya jampe tenang, jampean nya. Oh. Geus kira mana cewekna? Atuh ke bah mah teh bah di itu aya. Coba urang bae duaan milih ka sa cewekna hayu, milih ka urang milih ka Arka, lamun milih ka Arka milih ka Arka gagah. Berarti lamun milih bos kumaha? Atuh nyaho eta mah urusan cewek. Berarti atuh berarti harga goreng meureun kitu. Meureun. Oke sampai pengurang. Saperkeun, ayo geura anak saperkeun mah ka jampean. Oh, siap. Nya. Weh emang dia bener ditembak si oleh pucuk. Boga amat aing. Merah nembak tapi aing uga. Atuh pada mah heman bae dia mah jeung main aja di bawah undangan. Oh nya padahal bae jeung ganjel bege nya asup. Ngisin-ngisin gak kena aing. Men kena aing surang kieu ih. Yang penting mah imah dia teu heuteun teh malam minggu maksud aing mah. Tuh, boga aing di lokos kitu mah. Atuh dinya nampah nyapuan tak kumaha tah manehna. Sekieu artisna ih. Dia ngomong artis bae ruwet aing mah. Emang bener aing mah artis. Da aku artis make senal jepit. Anjing nu make senal jepit. Ai ho nya lain. Aing ngomong kayak gunung bae artis make senal jepit.
Mana Arka? Ditolak nu mana? Atuh nu eta tah. Ieu cewekna. Kunaon geulis? Ditolak ieu Pak Arka ieu nu kaset. Coba ya jelema kos gitu nya nu diterima. Woi, ngaganggu aing ter nongkrong bae Ih, jeung gak ada sok macam-macam ieu anak buah ieu. lain bos, ieu ulang keur nongkrong pugu mah jeung digang nu diajak nyebeli sebelah teh Lanjut. mah. Ih, pan ieu cenah ge ditolak ku ieu, kunaon ditolak. Pan ieu sarua ieu gagah ieu dulu kita kaset. Gagah. Gagah cenah. Gimana ditangkeun deui, Bos? Laju kumaha ge? Atuh daripada si Arka mah mending kalian Bos ya area duitan mah. Ari duitan mah Ieu mah sekolot. Ieu mah sekolot. Ulah hayang ka ieu. Kan jeung ieu Atuh teh minjing gua teh beli paeh kayak pan. aing mending mun loba duitan barang untuk kumaha aing. Aduh ke aing aja anda mun ieu pae kumaha sih? Bibit mah loba, pikiran tenang bae. Ada kan tadi ieu mesti ieu bae ieu. Enggak amat kami sekius spek bidadari. Kalau disiksi aja budaknya. Aduh kata gua lu makan budak pokoknya mah kepenting mah di sana habis di nama Paeh bae geus itu ge, ini geus ditolak itu. Laju kumaha? ke cewek tolak Nah, eta si Arka susuran di rumah heran. Oh, saya teh susuran sorangan bae. Nyaho. Anggus ge urang sampeurang beu. Gaskeun. Woi, da kunaon seserian? ih dia bocil dan aing seserian aing ditolak ku bikang Pantau dia tah, serbuk dia akan makana. Boga banget tinggi si de susu. ih jual aing baju mun dia mah tadi susu aing saking geus ganteng mah dia tah Beungeut ganteng dong ka sepak kuda. Oh, nya geus ganteng aing dak dari sakieu ngaca ulan. atuh di kaca mah di jero imah di dieu mah eueuh Atuh cokot boka dia. atuh berat aing mah wana Mangkana lawan boga beungeut diseuse make sabun colet. jual aing baju mun dari ama bocah kecil kumaha anjing ih aing sakieu aing buat aing kaset Dolo, matanya juga dong jengkol sih mah. mana aing sakieu gagah mah aing sipit ieu Untuk koneng aing mah beuh, dia mah tiluk disikat gitu aing mah. Aneh. Pantesan bikang awan nu ka dia. Oh, Seksa dia aing rajin lah dia bocil dia ngomong naon bah yang aing ngena dari ayu rajin jeung ieu na huntu na koneng. Beres silet. geus tuh ngomong belah bocil lah aing sadayana usah kabul lah dari itu lah aing mun ngalamun belah ku ari geus teh kabul lah Geus ya aing kamu. Lamun Bandung cuma erang.